Mun datang usum rojaban, geus pasti rame pisan. Rame ku pangajian, lain rame ku dangdutan. Rajaban di mana-mana, di masjid jeung di musola, malah nepi ka istana, pasti ngalaksanakeunna. Tapi di musim corona, rajaban sepi kacida, di masjid jeung di musola, nu rajaban teu loba. Anu maksakeun rajaban, belaan susu lumputan, sabab lamun kanyahoan, geus pasti menang dendaan. Mun datang usum rojaban, tukang daging jeung sayuran, loba meunang kauntungan, daganganna laku pisan. Tapi rajaban ayeuna, kusabab musim corona, nu dagang loba rugina, sabab eueun nu balanya. Mumalige sami bae, loba anu ngajengjehe. Nu ngonang teu pati rame, akhirna loba nu sare. Lamun di musim rojaban, cau kueh di endusan, balik oge di amplopan, malah osok di ududan. Corona aduh corona, iraha atuh iraha, rek eueuh ti Indonesia, ngarah hirup teu sangsara. Rajaban terus rajaban, najan teu raramean, anu penting mah rajaban, tambah ilmu jeung keimanan.